orang cijam da orang cijam mah ke rumah bidaskeun gerong kasarna kacida kasarna ka bina-bina eta we jiwa tos bade angkat ke pangaosan dugikeun ka boberge bapak mama bade ka masjid heula bade pangaosan kurang lebih 2 jam setengah bising kayak kopi tuh kopi di dapur jeung gelas jeung senok-senok na dirinya pek-pek kocekeun da bapak ge kapakot sorangan ampun Gusti kamu jadi salah gitu begitu cilaka ya Allah ya Rabbana ya kan ibu mah paling seueur pahala angkat ngaji pahala wungkul di bumi pahala wungkul karena apa ibu-ibu mah paling capek leuseuh jam 2 ibu-ibu mah geus gugah geus nyaring dakan tinggalin sok nyaring wengi mah jam 2 ge geus gugah datang teh kacai asup kacai kiih wungkul balik teh hehes nu puguhna mah tarik 1000